duit budak. Ayeuna mah mama muda orang Sunda jebulna lain ti Imah deui. Nya, lain ti Gunung Menir maksudna teh. Dina di lembur Ciasmara budak. Eta nu keur basa kamari teh mama muda orang Sunda teh mostingkeun ngarujak limus di Nusi berenya. Sabalikna di dinya tuh kakak beneran teuing nya sameme teh mah balik mama muda orang Sunda teh poho. Cing horeng teh keur mesen perbumbuan di toko Sela. Ngagidikna ge rada gancangnya budak. Ku sebab teh mah meureunan sieun berag hujan deui bae. Ih, teteh Sela ku aleman teuing sia budak. Sapedah teh meureunan usum hujan horeameun cek odeana oge. Aipokna teh titah diteangkeun be ku mama muda orang Sunda meureunan ka tokona teh. Aing mah hanya geus lah teu kuna naon meureunan sakalian we ku mama muda orang Sunda tadi kontenkeun sia warungna teteh Sela ieu teh. Cing sia budak saha bae eta anu sok purah balanja di toko Sela teh. Di dieu mah nya budak naon anu eueuh. Ditambah dina hargana ge meureunan sok rada miring teuing nya jeung patan teh mah di pasar. Jawana teh meureunan sadatangna ka pasar mah da moal kudu mahi duit saeutik budak. Ari di toko Sela mah da geunahna kunaon cenah balanja saeutik ge bani siap dianterkeun tepi ka lawang panto. Henteu geunah kumaha atuh. Arek bubuahanna aya, perbumbuan oge aya. Si teh mah meureunan nya keur neangan perhayaman oge naon eueuh ti hulu tapi ka buntu. Kadang-kadang mah keur hayang cumi ge aya di dieu mah. Moal oge mama muda orang Sunda poe ayeuna mah mesen sayap cumi ngaranna teh nya. Ih, pedo pokona mah. Geus sakitu bae kabur badangna alusna. Hayu areuwih.